Bismillahirrohmanirrohim. Tepang deui sareng Butina di pangajaran pangrumat basa Sunda pikeun murid SD kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acan dikawitan pangrumat bahasa Sundana. Hayu urang berdoa heula nya pikeun ilmu urang berkah. Atosnya berdoana tah ayeuna urang masih keneh di pangajaran opat tentang kesehatan. Sanggeus kagiatan pangajaran paguneman nu temana pentingna kasehatan rengse dipihareup hidep tiasa ngalarapkeun kecap saharti jeung kecap sabalikna, nyusun paguneman luyu jeung kaedahna, metakeun paguneman nu geus disusuna, sareng ngawangun kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Tah ayeuna mangga ku hidep dibuka kaca 42 bagian 3 aya kecap saharti. Titenan cutatan kalimah ieu dihandapnya aya kalimah siga kieu, mah kenging henteu ade ulin karerencangan. Kecap ulin dina kalimah di luhur sarua hartina jeung ameng. Kecap ameng mangrupa lemesna dina kecap ulin. Jadi kecap ameng jeung kecap ulin teh mangrupa kecap saharti atanapi sinonim. Gerak tengetan babandingan makena kecap saharti dina ieu kalimah dihandap. Ulin sama dengan ameng. Mah kenging henteu ade ameng karerencangan. Mah kenging henteu ade ulin karerencangan. Tah sami-sami hartosna, tapi lemes sareng henteuna dilebetkeun kana kumaha kalimahna nya. Ayeuna aya contoh kecap saharti atanapi sinonim. Diuk sami sareng calik, nangtung sami sareng cengkat, indit sami sareng mios, balik sami sareng mulih, sare sami sareng kulem jeung sajabana. Tah ayeuna mangga dibuka kaca 43 bagian 4 aya kecap sabalikna. Titenan ieu kalimah dihandap. Kuring diuk dina korsi, didin nangtung deket panto. Kecap diuk jeung kecap nangtung dina kalimah di luhur hartina patukang tonggong atawa sabalikna. Kecap-kecap anu hartina patukang tonggong disebut kecap sabalikna atanapi antonim. Tah ayeuna contoh-contoh kecap sabalikna atanapi antonim. Aya diuk lawan nangtung, mios lawana mulih, mondok lawana gugah, panjang lawana pondok, jangkung lawana pendek jeung sajabana. Tah ayeuna di kaca 45 bagian C panggelar bahasa aya nu kahiji nyusun paguneman. Paguneman teh omongan nu ditepikeun ku duaan atawa leuwih tur silih tempas. Di paguneman teh aya nami jalmi, titik 2 sareng aya kalimat nu diapit ku tanda kekentengnya
Tah mangga ayeuna ku hidup dibuka kaca 40 genep aya ngawangun kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Titenan contoh kalimah ieu dihandap. A. Burina nanya ka barudak tos rengse PR basa Sunda. B. Burina nanya ka barudak yen PR basa Sunda teh geus rengse acan. Kalimah nu A disebut kalimah langsung lantaran nuliskeun langsung atau nyutat omongan batur dina wangun kalimah biasana dihapit ku tanda kekenteng. Ari kalimah B kaasup kalimah teu langsung lantaran nyaritakeun deui omongan batur dina wangun kalimah wawaran atau berita. Tah ayeuna contoh cara ngarubah kalimah langsung jadi kalimah teu langsung. Kalimah langsung, abdi bade jajan heula cek Dani. Kalimah teu langsung, Dani nyarios yen manehna bade jajan heula. Nu kadua kalimah langsung, bu guru nyarios ayeuna pek catet dinu buku. Kalimah teu langsungna, bu guru tadi nyarios yen ayeuna urang kedah nyatet dinu buku. Ayeuna mangga dibuka kaca 47. Contoh cara ngarobah kalimah teu langsung jadi kalimah langsung. Kalimah teu langsung Akbar nyarita yen manehna teh urang Jawa. Kalimah langsung abdi urang Jawa saur Akbar. Nu kadua kalimat teu langsung Anwar ngomong yen ayeuna teh bulan Mei. Kalimah langsungna ayeuna bulan Mei saur Anwar. Ta ulah hilap pami kalimah langsung ngangge tanda kekentengnya. Tah ayeuna pancen kanggo hidup aya 3. Nu kahiji kaca 42 43 nomor hiji dugi ka 10. Nu kadua kaca 44 nomor hiji dugi ka 10. Nu katilu kaca 40 genep 47 nomor 1 dugi ka 5. Semangat. Tah eta hungkul pangintennya materi pelajaran pangrumat bahasa Sunda dinten ayeuna mugia tiasa dimengerti. Pami aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa naros kabutinanya. Hatur nuhun murang kali sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.